Sampurasun sadayana nepakeun pribados Pundera kiwari panginten tos aya di wewengkon Mandalhening di Ciawi. Tadi pertama atas kauninga yen kawasan ieu nu disebat kabuyutan nyata tepatna para buyut-buyut anu kapalungkur tos tarilem panginten tos ngarahiang. Kawasan ieu kawasan kabuyutan ieu tadi tos di dina episode nu pertama tos dijelaskan bahwa di kurilingan ku talud seperti bebentengan. Nah, panginten di dia di peninggian nu tertinggi panginten makam intina. Nah, ke gerbang tadi tos unjukan tos sakuma biasa diangge tata titi adab kanggo lebet ka ieu makam. Panginten di dia di makam ieu urang di luarna ngarepresentasikan ngeunaan puncak keheningan, puncak Mandalhening, matakna disebat kasunyatan, tempat kasunyatan. Nah, di dia aya batu panginten walau alam dia kapungkurna gerbang atau naon gitu nya. Batu nu walau alam apa batu pijatan apa batu naon. Namun ti payun waktu riset anu munggaran pribados ka kuncen yang nyebatkeun di dia aya makam Eyang Ratu Sekar Kancana anu di lembur teja ieu. Nah, pribados emut tinu sapali versi yen Eyang Ratu Teja Kancana ieu satu tokoh wanita nu memang sangat bersahaja, sangat diperhitungkan dina masa Sunda anu dina periodisasina panginten dina abad sekitar abad ke-8 sampai ke-7. Nah, urang lebet ka makam anu intina heula panginten. Assalamualaikum sampurasun karuhun sadayana panginten ieu pribados titincakan teh da bilih ieu titincakan hati-hati teh bilih misageun aya makam nu lain hapunten bilih ka tincak panginten. Nah, kawasan ieu kawasan nu intinya kawasan inti sareng konturna memang unik. Konturna di dia hijau, artinya yang dipijak tanah anu dipijak dia seueur lumut duka tipe lumut naon dia jadi menghijau sadayana hijau. Nah, di bagian luar panginten da ari ieu mah panginten disebatna jirat luarnya, jirat luar mung arah orientasina orang tinggal di dia dina kompas offline nya dina aplikasi panginten. Dina aplikasi cobi orang ieu orang tingali arah orientasina cenderung ka sekedap agak nyerong panginten di ditu selatan kali itu selatan agak nyerong kayaknya itu selatan nuka ditu utara upami ditingali tinu letak dua nisan ya itu selatan itu utara panginten kadieu teh ieu timur itu barat panginten agak kaditu ka barat kaditu ka timur. Nah, upami tinu kebiasaan urang dinu ningali dina arah orientasi makam biasana upami
nisan di utara selatan biasanya tipe Islamnya, tipe Islam engko di aya di cirian ku dua batu nisan ieu. Nah walau alam ieu makam saha nya panginten pribados ti payun sareng si Abah Kuncen nu dihandap teu kantos nga teu kantos emut gitu, teu kantos emut. Namun ieu dukanya apakah memang orsinil dalam artian memang dia arah nisannya itu utara selatan atau napin teu. Namun biasanya upami ningali tinu jijiratan kieu pibados emut tina makam-makam di daya luhur. Jadi makam-makam di abad pertengahan. Di abad pertengahan. Panginten urang di dia di makam ieu urang patihan heula satos eta urang close urang ka nu handap ka makam nu handap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yang menyediakan budaya nasta'in idina syurga ayeuna urang ka makam handap urang meraskeun. Nah uniknya memang di dia saur si Abah Kuncen tersebar makam-makamnya, makam-makam anu lainna sareng di pahideung seueur makam taya nu memang unik. Ieu duka naon di tangkal nu memang ratusan tahun ya rupina. Kok memang tangkal kiara itu nu ageng. Namun kapungku waktu sareng si Abah mah di dia memang seueur ditinggalan nu memang pusaka, sifatnya pusaka. Seueur pusaka saur si Abah Kuncen. Sareng deui ieu tangkal nu memang jadi pondasi, jadi pamageuh nu dalam artian upami misalkan aya kejadian memang berhubungan sareng takal ieu pasti aya kajantenan nu wah gitu nya, kajantenan nu luar biasa. Urang masuk ka dieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di dia memang unik ya, memang unik. Hey guys, ya nemukan ya nanti sarang tawon. Nah, ya lilin sarang tawon. Asri pisan memang di dia, asri.